kita menyumbangkan lagu sekecewa itu. Kumama memang gaskeun. Oke, mari kita. Kau buat luka. Sekok. Isi hatiku. Sekok. Kau buatku sekecewa itu. Sekok. Kumama penonton. Wadah. Di mana letak sekok. Hatimu yang ayo terus surat penonton. Terus penonton. Ayo surat. Di mana letak hatimu yang dulu. Maafkan aku. Ayo terus. Ada lagi untukmu. Yang mana yang nyakitin? Ada deh, jangan kepo. Terus nyanyi. Serap, hatimu yang dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Cukup sekian penonton, saya mau ke saung dulu. Ayo ke saung. Ayo. Di urang panunggas munang pelet di naba nasi barjo. Aju kumaha urang aja jalan ya wing. Oh jam ini jeung kuari dia main mau gua pelet memboga tapi iya bikang mah dia membikang anu parawan urang dan dia. Ente manggi-manggi parawan dia mah wing. Beungeutna ge sakelong. Gitu den. Kuari mah bikang anu leutik geus kawin mantai kuari barang da leutik kuari. Bayarang da mah wing doang beungeut doang dia mah sakelong mal daekeun rang dage. Mah teuingnya mal daekeun. Eta beungeut sia kana hina aing beungeut sia gaden leuwat karuang bangkong seklo pang dulu. Aya kieu carana mah wing mending kena adu pelet urang hayu. Atuh hayu den hendak ilmu pelet naon jeung aing. Teuing yang pelet naon ge wing, yang penting bingkang aing ampuh. Tetep beden beungeut ya mun goreng doang seklon kila moal anu dekeun ieu ge. Sakasep-kasepna beungeut dia ge doang pangdulai mah doang tai. Beungeut aing diserokeun jeung tai. Iya, spek Sugiono ya. Beuki kieu ge. Sugiono nya nu ajul gedang teh nya wing. Geus den pokona mah urang ulah silih poyokan beungeut. Pokona mah adu pelet teh jeung aing hayu ampuh adu pelet jeung aing. Hayu. Tuh hayu jeung aing wing adu saing mah wing. Pastina ge bikang kana aing nararempel deuleu beungeut aing. Geus pokona mah aya bikang sikat urang pokona mah. Tuh hayu. Adu pelet jeung aing. Jadi pelet di aing dia hayang adengan dong dia jadi Abah Warjo. Dengekeun kacai kaci mandiri nululu tengah gelematang ake pekesuri nululu tuh mau gelematang mantep biang lah biang keneh nu aing atuh wing. Biang keneh nu aing wing. Dengekeun dia nu aing yo. Barangsang batu barangsang sasa nu ngesang eta juburna bararelang. Pan dia mah den barlang atuh engke dia tuh ya menambikang kada barlang juburna dia. Atuh dek buktikeun aing mah hayu kuari. Ayo burung ke orang pokoknya mah aya bikang gaskeun urang. Ayo. Duh, iya rompokna Abah ka mana nya jalan ayeuna tos bat-bat. Mana cacan kapanggih ieu di mana cenah imah Abah? Ieu jalan geus bat-bat doang ente doang aing keur lengoh. Mana imah Abah can kapanggih coba rek ka dieu lah nyiar. Oh, jaya saung ya ti dieu. Jeukeun heubeul mah teu aya nya. Cobalah hendak nyuhan. Coba rek nyuhan heula ka dieu ah. Ieu kuari lembur. Mending geus doang kota leuweung areuweuh di babadan. Sedang aing keur lengoh. Parang saieu di dieu teu aya nanaon leuweung bagerotan. Nyaan ari kuari mah ieu meniku rosa-rosa teuing barudak nyarieun imah Tidarieu hari Barudak kamaramna gitu. Ya di lembur kuat rarehek ieu. Jaing sorangan bae ya. Baturan kamarana ya barudak. Majelah aing budak nage kedatang-datang aing kelempang saung lah. Dak jadi saung parawan dak. Coba aku yang sampurkeun lah. Karesel euy. Neng sorangan bae di saung. Oh, jaya parawan di saung teh. Teteh Kali Kak. atuh ulah sorangan bae neng bising aya kelong kedi. Bawa ku kelong.
baturan neng burung tadi ya. Aing kudu ngabaturan nih kumanya. Gelakna. Henteu neng angun sampur ngalewat doang. Eta mah aa mun kitu kana neng. Nan moal maturan ya. Moal neng keraya urusan mendadak ya. Ai neng orang mana gitu? Iku kieu. Neng eta entos uih di pondok. Oh, di pondok. Mun Ai neng nak karompok gitu. nekarompok abah tapi entos hilap eta rompokna di mana, Bo? Bejan lah kueng si jomblo sabun jahe perawan di iya saung kayak menang kompetisi. Geus burung neng kamera balik heula nya. Eta si aa ku neng dek dibere nikmat malah endungeun kabur deui. Can nyahuan surga dunia meureun eta si aa. Oh, ja itu si jomblo sabun. Jangkeun lah kueng jaing boga iyo. Parawan di saung kaeng menang kompetisi. Wih, aing boga kabar gembira ya. Kabar gembira naon, Gus? Aya parawan di saung. Bisa we paronnya. Mohon. Bener dia, Gus. Ayo bikin segitu. Bener aing mah. Montok biang di dulu bodina ge dong bidadari anjir. Ke aing diuk heula aja capek aing. Gus tadi diuk ya. Kita. Diuk dia. Duang apa kita begitu? Duang mah. Yuk, ino montok juburna semok. Mantap kok nama gele deh. Anu bener be dia. Bener aing mah. Kudu namanya tabikang semak eta beunang kuaing eta, Gus. Tak gitu Den. Kudu kuaing dia mah pas kumaha digantang si aing kudu kuaing si semak benang kudu kuaing eta. Geus ulah ribut. Kan aing tadi geus mere infonya. Kudu aya kombisian meureun. Hi, pogo komisi nage. Hayu wing tenten ka sang yung. Haha, baru dah kena tipu koengnya eta maranda. Di paronnya. Wih, parawannya benernya. Bener si Agus. Si Agus kebijakan benernya. Den, pokoknya mau ini eta parawan beunang kuaing peleting ampu dia pokoknya mah kuaing beunang geus beunang. Atuh kudu kuaing atuh wing. Mau Beunang enak. ih. Kayak kamu jadi neng heula. Neng. Bari kenalan. Keul jeung Udin bae neng. Kenalkeun Udin. Neng Sarima. Oh, sarimanya. Gantian neng deh. Saha ngaran? Tarwing. Udah bisa teknik lagi gua. Kudu bisa dong laginya. Ya iya, nan pondoknya, pondok. Waduh, wing, 5.000 urang kudu dek ibadah, kudu ngaji, kudu sholat, wing. Atuh kumaha eta teh mondok karena Go nya. ulah kituan. Di peletna beudang kurang. Aikeun nya. Eta neng di pondok geus gaduh pacar. Acan aa neng mah di pondok mah tara bobogohan suga ngen sok open BI doang. Eta open BI naon? Biasana di kobongnya. Sok belajar ngajinya, eta tempang open BI nya. Ari eta open BI na gitu. Ajar gitu. Sigana mah BI eta wing, apalagi netan duitnya gede wing. Oh, BRI. Oh, eta lah. Atuh mantap mah. Bikin loba duit. Atuh we urang pelet yuk. Tugaskeun tapi rebut urang rebut. Cinta ditolak nggak enak. Kesengit. Yuk. Ditolak emangnya gak enak. Cinta ditolak nggak enak. Jomblo sabun, nembak bikan yuk. Oh iya nya. Yuk. Sing saksian ke urang. Si jomblo sabun dipertalos. Sabun mana gewe aku jomblo. Oh nya. Intip. Wing, aing heula nu nembak bikan lawinya. Oh, gerak kege moal bakal mangpat gerak terus. Ayo nembak. Neng, apaan jomblonya? Neng jomblo. Kumaha lamun neng jadi kabogoha? Neng pikir-pikir heula. Cinta soalnya kan neng. Pandangan pertama ya neng. Neng ge nyaho cuman neng hayang mikir-mikir heula. Geus. Ari eta mah cinta jadi tolak geus mah jahat tuh aing deh gantian. Yang usul tadinya tah, jajal nu dia tah. Neng, sarwing sami bogoh ka neng. Neng dek jadi kaboga sarwing. Ibu gua mah anu ieu geus diterima kok neng. Lain ku alim neng mah. Neng mah alim geura bobogohan hayang
iya heula mikir-mikir. Muja tuh sarwi nggak itri tolak mah. Itu hampura anu itu baca ku neng teu diterima. Neng mah yang mikir-mikir heula kumaha. Bisa tuh sarwi nggak itu diterima mah. Iya wing. Anjing, pelet yang tak ampuh kumah ya, apa kurang duit apa kurang mau ya. Seruan wae gitu ampuh dia mah wing. Kumai wing. Lali urang mah wing. Cinta ditolak emangnya gak enak. Bangsa terlewat. Nah, yang pokoknya nama aing ya hasil bapak aing ya motor keputing depo ya hasil. Pokoknya nama 1000 cc benak di balap menyiksa siap beng bari. Ngan doang ya helm kurang pengaran pokoknya malamun aing nu ngalewat di gerung-gerung poe nak kamera yang 1000 cc bos senggol dong. Tadi nama ya bapak aing boga mobil ya. Bapak aing dipakai depo atuh jadi motor obrek bari mah. Obrek-obrek ke jeung balap mah 1000 cc mah moal leleh. Kon coba yang hidupan lah. Hang ada yang suarana. Ari ieu motor kon teh hirup. Poho. Bismillahirrahmanirrahim. Weda. Ajel maunya tabrak we. Kaburing lah. Yong, asal yuk lobah deui urang. Ayo. Nonton anu ke kamari teh mumpung aya boga paket aing. Kok video resep dia Gusta. Video naon kitu, Cong? Tuh, naon bae? Ayo buru. Ajul gedang. Oh, Ayo seru dele. ayo buru. Ayo jangan kepok. Naon eta Gus? Anu mental lontong-lontong. Eta malah lontong-lontong. Tolong ayo urang bantuan nih. Itu tuh Gus, anu nabrak na Gus. Ayo. Tolong, rumah sakit bawa ke dia. Aduh. Itu, bener weh. Ayo coklat. Woi, bataring woi. Kita tolong Gus. Ayo gigikeun urang. Ayo geus. Apa aing dipagi gitu ya. Kumaha ya? Garing lah. Kela mang kela. Ieu lain keur tadi kami nu mawa. Oh, atuhnya salah berarti nya. Turun. Gus, bagus. Ayo. Ayo gerai. Abah. Ulah ka mana ya? Barjo nak ngeuseup heula. Doakeun ku abahnya supaya menang lauk nu gede. Ulah ka mana ya? Nuhun abah. Beangkeun para ban dia mengarit ayo. Ayo bari kurang di dia. Ayo juku naloba ya di dia.
aing macam nak ngelepin becong malaman tuan aing mah. Awas dia poeng mau libere kopi dia poeng di ngarokok. Awas dia. Nah, amat dia congkai aing tadi libere kopi. Dia terek mantuan. Kopi daek dia. Tuan aing jadi dia. Ayo cong aing mantuan mana aritana. Yo. Aing jadi anu kepisan aing cicing be. Oh, dia cicing begini. Ayo, maju. Tadi tuh kosong. Ayo burit. Ya. Bah, kebon cau aing dak ya. Mereka melakdang le. I cau de barala. Gusti. Aneh ini karate bawa kebon barala kieu dak. Ini cau puru nyapala de. Ari kebon dang di rumah. Harerang bae caraang. Kebon cau di barala. Dijual bae ku yang gitu nya di modal kawin. Parusi ngamati kuari dak. Wah, jadi cangkeng amat indah. Bisa lain ngacau atau kasau yuk. Bisa ngarit kami yuk. Ulah duan besing ku kelok. Ayo, tuan kasau. Woi, udah jemput sabun. Siap di gua kabocan. Ah, tuncen tapi bohong. Aing jamadin ke kamari nya nembak bikang tapi ditolak dia mah. Sana si burung dia jeung aing Itu gitu. nyamuk dia mah. Aing dasar jomblo sabun. Wing, ieu urang jomblo sabun kudu kumaha gitu, wing. Aing dia mah dia rada mikiran nih kuari. Pikiran-pikiran teuing. Mga bolir ya. Duh. Merana, hatiku merana. Nonton budak sisian tuan bae dong gelo dulunya. Cepat yang yuk. Ayo. Non sisian tuan bae. Tenang. Jomblo sabun tenang. Wih, be aing tuh. Selisin aku dari parawan kenanya montok jeburan. Parah. Sia Cong Yong Bol menikmati kita bogohan jeung embe darari ya aing. Eta sia kacong. Ngomong sok parah-parah teuing kena aing. Jadi kieu bol. Ieu kami duaan sanasib jomblo sabun. Nah, gitu. Tenang. Bantu ditu aya Abah Parjo. Oh, Eta dukun yang bikang mah. Eta cenah gedin. Ayo gitu yuk. Di Di tulang kuari. Tapi Ayo, kudu ayo, aya ayo. kikieuna. Dinu Abah Barjo mah pelet nage ampuh. Unlimited. Tapi dari aya kikieuna. Kan poho dari ya. Itu nadre kuduaan, tapi kan itu nang kudu malam Jumat, malam Sabtu, Minggu mau teu bisa. Oh, dinu Abang Barjo urang aya nya bol. Atuh nu di pona. Nah, kanuk baralik. anu nih pananya. Oh, anu nya, siap, di siap, pona. siap. Bol. Eta ge cek si jebol kali tuna kudu malam Jumat cenah ge malam Sabtu malam Minggu teh endah. Kumaha ieu? Tapi yang malam Jumat masih siap bae, tapi ngan teu boga ina doang aing yo. Tenang, aya ke dia aing teh mah kieuna tenang. Ayo nya. Aya, biar tenang bae. Ayo burung tadi tuh malam Jumat siap-siap balik yuk. Ayo balik burik urang. Ai kitu eta si Barjo. Geus burik kieu ka mana teu balik-balik. Mana ai hayang dipelikeun bako ieu. Aduh. Ieu tongkat Abah yeuh. Mana si Barjo coba ku aing di teangan heula. Oh, ja eta abahna si Barjo aing nanyakeun si Barjo lah. Bah, Ai kitu ceng, mengagetan Abah ceng. bah, Barjo ka mana? Ah, Barjo ka mana? Abah ge dek nanya ieu ka Aceng. Ai si Barjo ka mana? Kami gitu ya, kami kan nanya ke abah. Naon? Barjo ka mana? Kejo. Barjo, bah Barjo. Abah man hayang kejo. Abah man neangan ge Barjo. Kami geneangan Barjo ka mana, bah? Ah, neangan naon? Barjo. Oh, Abah ge sarua neangan si Barjo. Ai Aceng neuleuh. Tuh, bah. Di mana coba urang teangan ayo antar Abah. Geus bah ulah di teangan, abah kan di sekolah tadi diuk bae. Atuh ieu pugu Abah geus berkuat ya. Ting si Barjo mau sekolah tieu. Ya
abah nasi Barjo geus bener ya. Geus pikun. Lain mending kasong bae. Yuk. Abah si Barjo yuk. Yuk. Ayo. Bah, Renan. Bah, Renan. Oh, ayo naon Jom. Mana si Barjo, Bah? Barjo. Jaha, Barjo. Barjo. Abah geus saduan neangan. Aya aceng manggih budak. Tanya kami Bah tenele si Barjo mah. Naon? Tenele. Aing. Naon. Tenele si Barjo mah. Torek amat, Abah. Sarua bae, abah ge teu deuleu. Ka mana eta tadi teh ngomong tadi mana? Tenyau kami babah tenyau. Abah dah torek-torek cuy. Bah, aing keur tadi si Barjo numpang nana ka mana? Kumaha? Si Barjo keur tadi ngomong ka abah ka mana? Atuh pugu abah ge teu nyaho. Isuk-isuk eta si eta ngomong ka abah. Tapi teu nyaho abah geus poho deui eta ngomong naon boa. Torek. Yo, eta ngomong jeung abah si Barjo geus teu benar, yo. Nek balik heula nya. Naon? Dek balik heula. Dek naon? Baik. Dek balik. Oke, abah manggil si Barjo wayah nanya kita tadi abah tungguan gitu kita tadi. Siap. Tikung lebah. Lebah. Bagus ya Allah. Ya ayah si Jong itu tuh. Katong. Ayo tanya orang yuk. Ayo tanya. Woi. Naon jomblo sabun ngageron diri kami. Eta abah nasi Barjo di mana imahna woi? Yang heula tuh euy. Edan tadaria pangaruhku kembar meni barang kitu ngomong naga salut aing. Kuaring teu ketemu kami. Jomblo sabun, dasar ge jomblo teu boga duit deui. Geus geura be, tunjukeun imahna di mana? Kubu dari aku Abah Barjo kita ka ditu. Yo, kubu eta Abah si Barjo tolek mah. Kurang dijailan eta si jomblonya. Itu anu kriuk bernya. Oh, abah nasi Barjo. Oh, Kita yuk. Ayo itu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Di mana? Biasa ngusulin. Biasa ngusulin. Iya, nak hadiah. Jadi kieu bang, kami ngusulin tadi tuh di saung. Di saung ulin. Beli lilin di saung. Geus kieu bah, kami ka dieu nyangkeun abah boga perlu. Nek saruro. Atau abah geus mandi. Geus mandi geus naon geus bersih, teu kudu di ruruan. Bah, lain saruro. Boga perlu. Oh, aya perlu. Perlu naon dia bujanganna? Perlu naon? Perlu kieu bah. Ajo yang kieu. Oh, abah boga eta mah. Bener abah boga. Bener. Aju ieu bujang. Hayang pelet da anu kumaha? Anu kieu. Oh, anu kitu. Nya. Aya tenang. Cara dia ngomongna bararadung. Ibu gak? Berarti orang moal ganjong segunda ini. Benar berarti. Oh, wing, bener cek si barudaknya. Atuh bener ya budak pasti. Iya bujang-bujang. Adio. Naon geus boga kieuna? Gampang gitu mah bah. Atuh abah hayang jengjeng beli bako. Terus kami bah, ke kadina deh malam non bah. Naon? Terus ke kami kadina malam non deh ya. Malam naon? Heeh. Kadieuna. Kadina malam non. Atuh ieu mah kuduna kana malam Jumat Kliwon. Bener. Tanggal eta pas tanggalna. Bah hari gitu mah. Kayak burung kami ke kadina malam Jumatnya. Heeh. Tidak banyak. Heeh. Atuh salaman heula ka Oh, selamat lah. Ayo bah. Banyak. Assalamualaikum bah. Permisi bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barudak meureun anu kurang ditipu teh si jomblo sabun ka ima Abah nasi Barjo meureunnya. Pedang naga eta. Ditipunya kurang. Ocongnya. Iringan jomblo sabun ditipu ke kurang daek bae nya. Rek dia mah. Rek Abah naga Abah si Barjona. Pajuh tah. Ocongnya tingat-tingat barudak ditipu ke kurang jomblo sabun. Duitan. Pokoknya nyetorek kita Abah si Barjo maju na torek na tambah. Oh, kore pertemisnya. Aing boga janji kan abang nasi Barjo untuk ulin.
yang persis sarwing lah saya tadi jomblo sabun jeung aing sarua. Dia beneran masih jomblo sabun keneh kakuari. Oh dia main Gus Guari dok kene aing kamari dia mah bikang eueuh dia mah belum nikah. Atau kos gitu dulu tuh. Parah amat tempaing dia Gus ya gituan ya. Emang kenyataan. Oi, jadi si sarwing jeung si Agus sampereun lah. Oi, aing dara lihat pernah naon? Biasa ngalamun, Ngalamunan naon? biasa jomblo pan juga. Wih, ke kamari teh urang boga janji lain. Ingat kan nambah nasi Baryo teh geun. Hendak naon kanu aban si Baryo. Tapi aku yang poho deui. Kelak pamikiran lah. Oh nya kanu aban si Baryo teh nya. Heeh. Oh eta. Atuh kuari wing pe kemis, kepenting malam Jumat. Dari acara non gitu kapan si Barjo. Ulah kepo budak ketik mah sing bae. Iya mah misi rahasia, Pak. Kolot. Ayo wing, kuari berangkat yuk. Gaskeun. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asyuk jang. Oh iya, jang kamari. Oh, jajang kamari. Ayo ke radio. Jadi kieu, Bang. Kamari teh kan boga janji. Nah, Boga janji. naon? Janji, Bah, janji. Janji lu ke kamari murid. Mohon. Ngaju naon? Tu minta pelet kami teh, Bah. Keperluan kamari teh ya diteangkeun ayeuna. Mohon. Mangga burung ya gerak dia. Jam iya batu abah ya boga dua batu. Iya batu lain sabarang batu. Batu iya tina 7 turunan jeung 7 tanjakan kadalapan totonggengan. Buset. Iya pang Iya. bener-bener nak pelet iya. Bisi arek makena aya syaratna iya. Syarat naon, Bah? Jadi syaratna eta mumpun kiwari keur malam Jumat Kliwon jang budak dua ieu kudu mawa otok putih dua jeung abah. Siap? Siap, Bah. Bah, pan ieu batu ieu loba ting pasaratana. Kumaha? Ieu batu abah loba ting pasaratana. Ieu batu loba persyaratan. Aju hayang anu lebih gampang kitu nya ja. Nya kitu. Atuh aya ieu. Ieu ngaranna daun kelor ieu. Daun kelor ieu Kelor. manjur kana segala macam anu hayang ku jang-jang ieu dikahayangna. Aju naon ieu, Bah? Persyaratan anu kieu daun kelor, Bah. Aduh, ya mah gampang. Syaratnya ya jang-jang ya duaan. Kudu mawa beas belum sakarung ewang jeung abah. Bah, kuring mau simpai ini, Bah. Nya bah simpai lit goreng mah. Astagfirullah, ya ujang-ujang. Geus majonglo sabun kedek bermodal. Coba-coba nu kamari teh. Kita mawa duit ku abah. Mawa henteu? Mau gitu mah. Mawa. Mawa. Coba hayang deuleu Oke. sabaraha duitna. Iya bah 10.000 goceng ewang bah. Sabaraha yo? 10.000 bah. 10.000. 10.000. Nya goceng ewang. Moal paten ieu mah peletna ge 10.000 duitna. Teu ya tuh, Bah, asal syarat bae, yang penting kami menang peletna, Bah. Kumaha Menang peletna. hayang menang pelet ieu Oh. duit 10.000. Mun bah atuh ja ieu kami ja capek jadi jomblo sabun bae. Kunaon? Iya kami capek jadi jomblo sabun bae. Atulah dia kanan sabuna. Dikumahakeun gitu sabuna dipake ku jang-jang ah. Dibolong. Astagfirullahaladzim. Ieu ujang-ujang duaan masa depanna duram. Lampuan, cang-cang acan. Geus Bah, numan peletna, Bah, nu dibikin, Bah. Yo, wah burung. Iya ujang-ujang diberena pelet kembang kelor. Ya, iya dua aja. Iya, ayah jampena kudu dipakai ke setiap malam Jumat. Kudu dia kudu dipakai terus si jampena teh. Oh nya banyak. Ayah gede ge jampena. Sayang, Bah. Barang sang batu barang sang saha-saha anu ngesang eta diulang. Eta jampenanya 3 kali teh dibaca setiap maghrib.
Kumaha, ujang-ujang siap ngalaksana kuna. Siap, Pak. Bagus. Geus penting kita baralik be. Ya. Sediakeun eta nu ku Abah geus ngomongkeun. Iya, Pak. Lakonan anu benernya. Ya. Ulah dipake kana kagorengan. Ya. Gara kada ditulos kita baralik Abah teu kuat ge saya balik bako. Nah, tapi balik, Pak. Heuh, Ayo belum banyak itu bang. Beuh, mantep pelet nanya wingnya. Batu biang. Udah surang ngapain tadi doa tadi teh? Tuh apa sugan alhamdulillah. Ayo. Kenapa nih beberetan jadi paraban kita? Paraban, nyabe. Dia mau beberetan baik. Kenaon kita dia baik beberetan jak mesti paraban lakuan. Baik tidak kenerana aneh. Oh beberetan yuk kadik. Tidak kita nambe. Si kacung itu kan malaban embe. Wanci durit malaban embe. Dia wanci kuari karena embe kenaon gitu. Iya, yong dia mah beengis di paraban beberetan baik. Pusing ini kudu dianya. Nah, kita sedang meja beberetan lah gitu. Jabret berarti dia. Dia mah yong di jabret. Badot berarti yong. Tasya cong ngarang mereka yang ketan jabret jeung aing. Gile deh dia cong. Daripada dia telaku yong jeung bikang mending jeung be aing tah. Kasar ge badotan eta. Ini jabret di dia. Eta sia cong parah amat ka aing teh jabret. Aing parah-parah pengen cong aing teh jabret jeung embe. Pusing aing. Dia mendongkos bayawa. Iya cong, parah-parah ting aing banget aing kadang bewak dia mah cong, parah ka aing. Atuh cong, banget bae kadang be kacang. Seret biayong aing disarwakeun jeung be kacang. Banget dia kadang teh ucing meni hasem. Sia cong bok koyok bekain geus mabur aing balik. Yong, baik wain, malah mabur kita ngajubret-jabret me aing, mandungan. Siap beberetan beres di paraban naon wain. Saya macam nih mabur balik. Naon? Urang ulin yuk. Kemana? Kasaung jadi lembur mararehe. Disong gerehe marah. Halang geus teh HS urang di ditu. Ayo, Ayo. ya enggak kesal. Dong. Ih, jaya si Udin. Oh, jailan ulah yuk. Ulah tuh hudangkeun bayu. Ayo. Din. Din, udang Din. Din, udang Din. Udah. Mana euy? Oh, jadi baru dong, hai. Aing neangan dia di imah. Ya, Oh, aing niis pugu mah karasel di imah ge aing. Pugu tunduh aing dia mah encan ngopi ti krisuk. Lagi sare aing kasarean ti dieu. Atuh tundung hayang ngopi. Lain meuli atuh dia mah. Pugu teu boga duit aing ngopina ge. modal atuh sautik. Pugu. Mantap ya, mantap. Ngopi, kasaung yuk lanjutkan. Ayo, gas. Yuk, jaya baru dak. Ayo, aduk yuk ngopi yuk. Yuk, gas. Oi, baru dak. HP. Ayo kebeneran. Kebeneran. Ayo gerak ke tengah, Ngopi urang euy. Beneran diacong dasar aing tunduh hayang ngopi. Mawa dikit ka dieu kopina. Banget teu modal. Ayo ngopi ge nungguan aing bae. Ieu atuh budak. Ngopi bae urang sauyeup ewang. Atuh aing ge hayang atuh ja aing tunduh. Ih, kumaha da dia mah? Mantap men. Meledak. Biang pokona manggeus ngopi.
Bah, atau agean aing Gus. Tatu cong. Kok yang gede agehan. Bah, biar. Tuh aing gak hayang ngopi tuh barudak. Cakot. Atuh lah dia mah, leutik kene jang ke bodoh. Parah amat dari ya, aing tuh dibeli kopi. Masa tuh dia mah meni mabur dari Mabur itu. dari itu, beban ke dia ge. Dari ya koin aing tuh dibeli kopi sama aing. Koin bae di kopin dari ya he. Beuh. Awas tuh misnya. Sia ngomong nasok bener bae. Barudak poing tuh maraban be aing. Secer kanan ke bakku bapak aing. Geus geura ka ditu maraban melos. Itu beban dia di bibir. Gus dulu si Barjo mah. Buuk beureum, kumis eueuh, dong preman deh. Badot apa pelen eta nya. Tah, dong aing tah kumisna baplang tah. Biang kenawanya. Tes ya Udin, jomblo sabun. Ngomong sok bener bae. Tes ya aing cicing di dia dibulian bae. Mending mabur aing. Oh, bokdang bareng banget dong preman orang baperan. Geura ka ditu dia mabur. Jadi ge beban dong kutu babi. Kaca jomblo sabun. Kikian ge beungeut aing boga kabogoh. Udah amat aing teu nanya. Ayo burung den orang mabur jase. Iya, Barjo tedek mabur-mabur. Ayo tinggalkeun. Kelok seta. Be aing teh maraban dak. Be geura jangkung, geura be. Di 2, 3, 4, 5. Geura jangkung ya be. Geura gede. Be si kacong, samperin lah koy. Cong, kenanya di kandang be. Tah, kadeuleun aku dia yong aing keur maraban naon. Oh, keur maraban nya cong. Lah aing keur maraban embe maknya aing maraban dia jeung jukut. Mbak goreng di angon, goreng di paraban goreng. Lila bekereuna kukoreng. Pantesan bae aing ngalobaan bae, horeng ku dia dijebret-jebret unggal peuting. Ya, rasa-rasa teh ka aing. Yo, ngalah sapu yuk, lumayan sapuna dijual jeung jajan sekolah urang. Ayo gaskeun. Gimana ieu yongnya? Aya palapas sawitna nya. Nyaran bae atuh urang anu hendet. Ayo, adi tuh yang nyara yuk. Ayo. Yong, itu tuh ya. Palapas sapu anu hendet. Ala yuk, ayo gaskeun. Cong alat segitu palapas sawit ketari itu. Sugan memang manggi atau urang. Manggi saya mana? Ngalah sapuna gerak dia leher ku dia. Dia mau golok. Yuk. Yuk lah yang jelema susah mah. Bangga weti leuletik ulah disarwakeun jeung baru bae. Ayeuna jelema teh gableng. Hirup teh teu gampang, teu cukup di pikiran, aya turunan jeung tanjakan. Eta si kacong ngalah sapuna ngawi bae. Dong kurang teu jelema teu boga. Hirup teh pinuku sangsara, ulah ngaripukeun tatangga. Teh sia cong apa nak ngasapu apa landak ngawi. Tah, eta Gus. Budak laleutik anu ngawi. Inya ho, ayo samperkeun coba yuk. Ayo. Oh, jadi si kacang jeung si piang. Dari yang ngalah sapu jeung naon? Jeung hendak dijual dia mah Barjo. Wayang aing sakola teh boga duit, gogo mah. Numpang pere ya kuari jam minggu ieu. Oh, kami jalema teh gableng nyaran sapu bajeng sakola. Teu boga duit ya kami di sakola. Aing mah teu gawe ge loba duitan ya. Sombong amat. Oh, burung aing mah hendak jeung pamer dong ya. Aing hendak di kantongan di sing dari hayang. Dia Gus, loba gaya bapak dia kayak nyari duit meni susah payah. Heueuh, Cong. Kudu daekan ti leuletik, belajar mah. Ulah doang si Agus, boga duit deh, menang ti kolotna pamer doang. Cong,
Aing mah hendak balik heula jeung si Agusnya. Maaf ya, kita bisa manfaat. Bangsat kau. Cong, eta si Agus pamer-pamer teuing eta duit tanggung nali bapana pamer-pamer teuing si Agus. Oh, yang orang mah kudu rumah satu jelema teu gableng. Coba aing dulu banget dia dong bayok can mandi Eta sia Cong ngeledek aing be. Banget dia kadal buntung. Gimana dia Cong kasep pedang sasakelong. Eta sia yung banget aing doang kadal buntung dulu kuliah ta. Ini sakit kasep lain. Di mana dia Cong kadang tutut di sawah. Banget dia ta doang sisa kelong. Itu Cong ulah ngeledek be hari orang balik. Geus can sapuna. Ayo burung hendak balik mah. Jange loba tambahan ya dia mah. Ya geus sakit meureun loba ieu. Al kajual be jeung sakola yuk. Sugan be tuh menang 5.000 ge cukup ya jeung sakola mah. Uju burung hari hendak balik mah. Yuk. Cangkel jayong diuk be ge tiker tadi. Yang lumayan yuk. Sapu menang-menang sabung kita tuh orang yang dijual orang. Geus balik. Lamun teteh lain awewena kami mali jubrat jabret. Serang cicang dia melakan lauk. Ulah aing bah kumaha nya. Boga duit digedak pararusing mah. Ieu cicang ke lah kulah mah indah. Biang pokona mah berdua. Ini serang ke kulah aing ladeun dak pararusing aing biang. Boga duit nyar laukna ge. Kemana nyar duit aku simpai laki itu boga duitnya halodo hujan-hujan. Ulah aing laukan ada ngalamun yang waridak dulu lah. Ini cara angkil laukan. Kemana nyar duit aku warinya. Para using ke. Pot eueuh hidak pikuleun eueuh kudu ka mana. Aing ulah teuing ke dak. Isti teh paeh da buru. Bae Cong ja yang burit Cong orang balik di Cong ja burit di sieun urang yuk. Ulin udah tuh nyusul orang di dia. Karena resol dia mah. Eta Dewi ngomongna balilul teuing. Para-paratin dia yong. Karena si Sarwing balelol ngomongna. Dia tahun tuna doang kos non bae mending nyerong. Banget dia kana yang ngalenger amat. Oh, woi, ada woi. Anjing weh. Ayo lu matuy. Ayo weh. Anjing woi, balik anjing woi. Anjing. Anjing weh. Anjing woi. Anjing doang Sada kunyuk. Karam jadah pokona mah. Aing milih barang kieu lah. Kunyuk. Mana di mana kunyuk? Iya. Diburkin aing ya. Ngomong. Aing kunyuk. Baju aing di barang kieu bangsat doang. Eta sia nyalakeun ka aing. Wah, sia bohong kunyuk. Lain aing sia. Bohong kunyuk. Eta sia nyalakeun aing. Tuh anu sataranjang tuh. Bang, Sampai ka mana kitu yuk? Ulin lagi. Yang pararanas kieu lumpanganna. Nyaran Mana nya? nyaran kanu tiis satu urang. Di mana di tis? Tuh di saung. Ayo ke sana tuh tong be aing lah. Keur kamari be aing can ditoong-toong. Hayu burung can ditong-tong urang toong. Yuk. Kayak geus tinu be aing ka saung urang lah. Oh, ayo. Aing senari teh beberten. Huriang kita tong lah yuk. Hayu. Oh, be. Kelok beberten senari. Beberten be dia krieu mah. Kan dia macam nganyaan be kodang jelema nu gelo. Ditanyaan deh ge.
Lalu lesen meureun nyong. Tambe aing ku dia ngelpeuting di jebret-jabret. Tos ya cong kana ngaledek aing bae ka endung. Banget dia doang be kacang dulu gua. Edan dulu dah. Doang be kacang biang. Ayo orang masuk, ngesunya sudah ngejusu. Ada di bilang, sampai aing. Oh, dia di tanahnya. Arah, apa sih ya? Mas turun. Dia Tidak kena ada yang kasih sarwingnya. Yang kena pula orang. Yang kena tuh. Getak yuk. Ayo. Ai dia weng kunaon ngalamun kitu. Kiren bikang. Dina mah tacong diputusin ku bikang eta cong pangkana ngalamun bae. Dasar dia letik aing ngobek. Kepo bae aing keur ngalamun. Eta sia ulang ngalamunan bikang. Bisi edan ketumbe aing ku dia tujuh berjabret bobohan ku dia. Tasya meni parah ka aing meni koti tadi jabret mbe dia. Karena gak badatan meni kana jubra-jabret udah tuh saputing di dinya jubra-jabret. Nangtung bae cangkel. Dik. Keren ka ditu. Ayo ka dia. Balik tuan. Boleh kita di nuker ya, nuker pusing tuh. Cong media tuh cong perawan kena jaya 5. Nene pakai kutang. Merosot Aki-aki habis tahun molotot dibawa karuyuk awi awi. di ambuan bau tani. Naon tadi ria ho. Kayak kalau. Owing ang hore-hore yo wing pusing ang he. Mana cong pelet na aing minta jeung bikang. Yo menyanyi kudanya. Mana Tapi cong? aya syaratna dia Naon syaratna? Naon dia lah? aing mau kotok Oh, ide terus? jeung beasa karungnya. Oke. Iya ku dia menyan oles-oles. Iya menyan apa naon ya? Menyan. Nu bener bes ya. Ih, menyandelan ieu. Lain iya anu peragian imah teh. Lain ieu mah Bata imah menyandelan. kocok bata anjing. Hooh. Area budak dua. Lieur aing. Rawing kami heureuy wing nyampur aja. Boro-boro dari aing kuring kalieuran budar ria ho nu ieu duit nu ieu menyan. Nu idung tangkil nu ieu bata. Diadukeun ku aing ho kuduna ieu. Aduh, lieur aing. Kami pinjam duit atuh jeung meuli kopi. Harus Rokok sih. segala. Harusing ya kami. Oh, ya aya sugan bara ya. Ya, goceng ya dari ya. Geus. Dia teu mabur aing henges dari lalir aing dari ya. Aduh, salumpang mending hes yang disaung. Aduh, lalir aing. Warung lagi tutup. Urang geus dipusi sarwingnya. Kaditu yuk kas kamben. Ya kaskan. Yung halangan banyak. Rawai. Tawag tuh. Dulu. Menang melaksa yo. Aku halangan Bayinya. Duk. Ini tadi oke anak buah aing. Bukan dong dioper. Cigain dulu pengertian ya kadang badut. Mungkin tuh orang. Diuk baelak ngalamun bis edan eng. Bis yuk. Wah, ya es Jakarta digain es. Aduh. Dia cong anja angkog-angkog dia. Jakarta aja diangkog-angkog. Magadir. Sana cek kodam kain. Mbah Marjuk yo. Sana cek kodam kak kami. Lah, tiga runggung lato-latong balik tanah huncit. Ari si Jomblo Sabun ke mana? Nya kering meureun atuh jomblo sabun da eueuh. Gua jo dia main guys, si jomblo sabun tanya dulu ka meunang poe tanumpangna. Jaket kamari mah aya nya jeung urang. Ah ya kamari mah. Doangna meureun wing eta si Jomblo Sabun. Merem bae. Tapi doangna lajan gerem ge moal endogan seeta mah. Atuh nya paling ge sabun mah nambe akan kudu hiji.
Oke lah. Eta sabun beak. Dikumahakeun ku si Udin jomblo sabun. Tuh paling diusahapan atuh. Biasa tuh jok ngaranna jomblo sabun cendak dikumahakeun di batur dia jomblo mah jomblo bae. Pangdangnya kamari cek si Kacong jeung si Piong eta si jomblo sabun jeung dia nembak bikangnya. Oh dia mah aing nembak bikang di gila kamari. Hajo diterima tak? Atuh ngomongna mah cenah balik di pesantren cenah ngomongna mah. Pondok. Nya di pondok di mau kami dia mah kurang ampuh peletna. Moal Nah, ampuh. di Abah Warjo nya kurang duit nya kurang nonggo eta. Lain teu ampuh peletna doang nama cek aing mah. Nah, Ku beungeutna doang kieu. atuh paras cing dia mah jok meni beungeut aing meni kasep kieu lah. Kasep doang naon meureun. Atuh doang kakak aing teh geun, kakak Sugiono teh pira kitu nya. Oh, anu terkenal Ajul Gedangna. Nah, eta lah jok anu 3 leutik sampai ka kolot nyahoeun bae eta lah. Nu ajul gedang bae. Atau eta mah gawena ge ja Ajul Gedang bae gawe ku aja tah naon deui. Masuk kumaha teh ngeunana jok dia mah hirup di dunia meni enak bae Sugiono. Jok aing calon. Naon dia? Calon naon? Calon Ajul Gedang. Ajul Gedang jeung embe meureun dia mah nya. Eta sia jok ku parah-parah teh ka aing meni kuat aing dianangkeun ajul gedang jeung embe. Atuh jeung bikang jok. Mal aya nu daekeun bikangna ge. Diam nih ganteng Buktina dia. kamari ditolak. Eueuh tuh jok camplang dia mah peletna ge kurang ampuh ting kurang non boa. Eueuh tuh camplang. Peletna keur kamari jeung si Udin. Tabrakan kami jeung peletna ge. Geus beh wing. Mending cek aing mah ulah mikiran pelet kuari mah. Mending cek kodam dia jeung aing. Bisi mah eta kamari. Kodam dia anu teu bisa nempel kana bikang. Parah-parah tim atuh pada mah yang biasa bejo. Hayu beh, ilu jeung aing boga dukun ye. Dukun di mana dia jok aing ngejaker kamari. Dukun geus teu ampuh-ampuh bae. Pusing kuari dukun kene bae. Kudu kieu wing. Kuari kan geus mulai cek kodam, pasti di mamana aya dukun. Atuh hae tah memburung ari dukun sok cek kodam jajal bae urang ciga yuk bisi ngampuh. Hayu ngan kieu wing, urang kudu nyar dukuna heula. Ja aing can panggih eta jeung dukuna. Kiwari mah lolobana eta dukun. Cabul doang. Lain cek kodam asli. Wah, aing kuari jo aing teh dukun kuari mah endung anu palsu pokona mah. Ya Betul. duit mah beak bae aing he. Dukun bae ditipu bae. Geus beh tenang bae. Aya tempat dukun aing. Tapi iya aing kuari poho deui tempatna di mana. Aduh, kumaha eta poho deui gawat. Geura beh pokona mah kana dukun anu keur heubeul aing mah pasti ieu memanjur beh pokona mah cek kodamna. Oh aing mah asal ulah nu palsu bejonya. Lain ieu malen palsu, asli ieu mah 2 kelinci. Beuh, sugan dua lipat. Berarti ya aing kuari jo lamun kana dukun dia ya beungeut aing sajam pas-pasan ge pasti laku moal ya. Atuh lamun geus dicek kodam doangna mah pasti laku. Oh. Tapi tergantung kieu dia sarobae. Lah deng aing mah kidi bae. Awas ke palsu, cuam palsu beng mah. Atuh kumaha tuh jadi kang kuari mah mata duitan. Oh, atuh geus kurang hade. Geus saya mah joki we nya. Yang penting ampuh. Ulah cara nu keur ieu ditipu yang kami. Oh iya yang jok kuarinya aing mah yang penting kuarinya beunang lebih kang hayang jubrat jabrik yang kuari geus teu kuat. Babari tah mah jebret-jabret. Loba nu 50-an ga di simpangan. Eta si ajo atuh teh atung salonggar jo. Atuh geus seuneuhan tah jo. Teuing weng, nu penting mah jebret-jabret kan hayang naga dia jebret-jabret. Atuh ini nya jubrat jabrik sih jubrat jabrik atuh geus longgar teunah aing mah hayang nyempetkeun eta kan. Kira kadituna urang cenah nak cek kodam. Atuh geus pokona mah hayang burung gas atuh jang seburit tila. Atuh Kembaran aing teu manggi-manggi sapua ieu dak muriang kitu dak teu manggi-manggi aing mah. Saung lain. Aku ada 5 jor. Ketika warnanya belag. Saru jeung si Bardo di saung tang tinggal kuy. tadi burung cek kodamna ja aing poho keneh eta tempat nu keur ieu. Gas. Wing jol dari anak ka mana? Aing nu ka saung dari anak barang. Tuh kami ya nak balik sabari nak nyaran cek kodam. Oh, dari anaknya Cikodam. Nya. Tenang. Tapi yakin dulu. Geus bae yo. HP aing jadi jaminan. Nu penting mah aing jeung si Sarwing panggihkeun jeung si Mbah eta. Cocok. Siap. Bohong dia. Oh, mau aing mal bohong. Hayo coba. Tapi udah bener dong ya. Oh, aing. Mau bohong aing mah.
Ting bohong orang bawa ke rumah sakit. Ayo be, supir kena yang be ulah lo babacot be. Magilay ko na ayang kang kapas ng bikang gibra jaben. Saha anu cek kodam pai. Anu cek kodam ka Mbah Barjuk. Tuh ada si Barjo tuh ayah. Ay, tiga. Bah ayo kodam iba. Naon paria pait ayanan. Kodam ieu budak dua ya, hayang minta pelet. Cek kodam. Nuhun, Bah. Mana-mana anu cek kodam ka aing. Abi bah. Sarwing bah, ujung barjo. Mundamun. Magadir. Ciguni cigarunggung. Lato-lato mulikan hujut. Hujut. Ah, geus bah, ulah gundam bae mending langsung cek kodam kami ya. Saha heula anu neuk dicek kodam. Ieu saha ngaranna. Sini Jo. Ya, Barjo. Tunggu aja sih ya min. Gerak Barjo. Burung ting. Magadir. Hujut. Tunggu ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ciguni cigarunggung. Lato-lato melit kana hujut. Ieu mah ceng gede ceng. Serem ieu mah ceng. Naon bah? Tong ngebeurang. Allah. Magadir. Hujut. Tunggu ceng. Ciguni cigarunggung. Lato-lato melit kana hujut. Ieu mah ceng gede. Oh, Ya panjang. Gede ieu kana beuteung ieu naon ya? Bungkung. Aku mau tunggu burung. Dia. Oh, dia karena bukan masalah. Kena Bagus paria nak dicek kodam wah. Cantik beureut. Baru dua ketipu ku aing pugu aing lain dukun. Jangan lupa like, comment, subscribe. Budak kabrag. Awas. Bal. Hari iya dia kebon dangder dia. Kumaha geus nek panennya. Kareh mau ubal panen. Mau kebal. Mau ubal Jo. Panen. Anggra kawin itu buat nggal di Bajabren. Naon dia mah yang kawin baik itu bikang nangis aya. Ku aya Jo. Bikang loba. Bikang nu Jo. Sia daekeun nya henteu. Kayak geus panen dan remah. Sugan bae loba duit nang ke. Di loba duit bikang daekeun Jo. Emang lamun panen kira-kira ku dia nak dipake naon eta? Jual Jo ku aing. Pakai modal kawin. Di lumayan di bodang loba gitu mah. Geus panen mau ubal panen. Pokona mah panen be kawin. Atau mun ngajual dangder doang mah mau loba duit. Kuduna jeung taneuhna dia ngajualna. Eta sia jual tanah-tanah mencakan buka kuat aing sia Jo. Gegabah ngomong. Tapi ta Jo ngajual dangder mah jeung rada mah cukup, tapi jeung peran mau cukup doang mau daekeun. Atuh geus pasti, Bol. Eta mah parawan moal cukup ku ngajual dangder doang mah. Tapi mun rangda mah meunang doang nak. Najan nu sakelong ge. Tapi lamun hayang parawan anu lebih murah, tapi kuda dicieun heula. Jak wari mah geus usim. Eta sia Jo ngajaran teu bener. Nah, ini Aing boga video resep yuk. Dulu tajul gedang dia mah. Mana yang dulu? Eta. Yong. Nak hayu nak nobar mah. Hayu. Ayo gaya nami cong. Ieu dong nama ngajul gedang ieu. Dulu Yong. Segala-gala gaya no helikopter mah. Eta siang ngaca-ngaca lain tina enep dia ngaca nama tina sungut. Kadang orang bisa Oh, Jakarta 5 ge. Kayak wing. Ya si itu si Kacung jeung si Piong kenal tanya. Dek nonton juga jabret meureun mah. Cek aing mah mending keneh tangkeun si Jebol jeung si Barjo yuk. Ayo. Kira-kira tas si Jebol jeung si Barjo di mana ya? Oh, dua budak tuh. Mainan gitu tadi ada dia lompat. Bisa enggak. Nah gitu dia ngomong teh jelas amat. Jadi kieu Jo, si Kacung jeung si Piong dia mah nonton jebret jabret dia mah ya. Di mana? Jadi itu tuh di Gardo. Di Gardu. Ayo cepet tangkeun. Ayo tangkeun.
Baru kalau kalau katanya Udah, cepet yang kedua. Ayo dari ya. Ayo dia. Getak kami bae anak naon dari ya. Kami kala labur dari kaditu. Kami keur ngeunah-ngeunah dari ya digetak. Banget dari dari ya. Mali dari ya. Eta dari ya kami gen nunggu den opat tentunya hon kiki ya dari degetiknya ho. Nyawa deh lawan lawan main. Di dari ya. Ning jago atuh dong kieu mah dararia sabun mah dari barareak dong nage. Dararia leutik dong pengarara di ben nonton nu karara itu. Tapi mun bisa mah Yong. Cong, kami opatan hayang ari lu. sayang tuh amat aing. Antun beak paket aing. Nuluknya dadari. Atuh gitu amat sih macong. Mun di karoret tinggal dararia kana aing. Kana baru kana raraing. Hei, ceror mau sablon. Eta dari ya manuk hayang angges ae buluan. Dia hayang iluan bae. Nu baru tiluan mah dia mending selalu pasan cong. Dia mah. Si Adi nu bener be ngomongnya. Ya, hade. Jelas ya. Jelas. Odin jam lo sabun. Dari ya mau jeng nuk balik heula. Kehelanan dari ya. Bising dibejakeun ke kueng Madararia. Dia. Oh, ieu mah kuari burit jagi suk be. Hayang gaya aku mau helikopter apa embe dari ya. Asal ulah bejakeun ka maing dari nya. Oh, keke ku kami mau dibejakeun. Cong aing hayang gaya iya tapi hayang gaya adul gedang. Aing gaya extra lele nya, Cong. Aing gaya extra emas. Aing mah cong gaya hapap. Oh, woi, kami ieu geus burit balik heula ya mah dari. Bisi kelang urang. Jangan lupa like, comment, subscribe. Udah kabrag. Awas tumisnya loh.